Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo amardatihi wa kurbihi wa sawabihi wa husnil khotimah ma'alutbi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardo anis sahabah, Ya Rabbi wardo anis sulalah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi wardo anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayah sadaqallahu nadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisata asyarata sareng ari maqalah anu ka-15. Eta an Abi Bakrin Siddiqi katampiti sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rodia mugi ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Pi qaulihi ta'ala dina nafsiran dauhan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doharol pasadu fil barri wal bah. Doharo nyata geus nemrak. Naon al pasadu karusakan. Naon al pasadu karusakan. Fil barri di daratan. Wal bahri sareng di lautan. Muhammad Iqbal Al-Muhaidi hadir. Nova Rosidin Iqbal M. Ramdan. Sok bari ngaralogat. Terus mana bi teh? Qala ngadauh Sayyidina Abu Bakar. Ae Abu Bakrin tegesna Abu Bakar
Ai Abu Bakrin tegesna Abu Bakar. Pitab siridalika dina nafsiran ayat doharol pasadu fil barri wal bahri. Al-barru maksud tafsiran Sayyidina Abu Bakar teh al-barru ari daratan, huwa ari itu barru eta al-lisanu lisan. Daratan diumpamakan lisan diumpamakan daratan. Wal bahru sareng ari lautan, huwa ari itu bahar eta al-qalbu hate. Paida pasada mangka di mana-mana rusak. Naon al-lisanu lisan? Contoh rusak lisan teh ku sabab naon? Lain lisan suing. Tapi bisabi kalawan nyarekan. Masalan umpamana. Bakat mangka nyeung ceurikan alaihi kana itu lisan naon an-nupusu pirang-pirang awak-awakan. Naon an-nupusu pirang-pirang awak-awakan. Ayil ashoso tegesna pirang-pirang jalma min bani adama ti turunan anak incu Adam. Saha anak incu Adam teh? Urang. Jadi urang teh anak incuna Pak Adam ugi. Lain Pak Adam Taylor, Pak Adam tukang ngaput. Wa ida pasada jeung di mana-mana rusak. Naon al-qalbu hate birriyai kuria masalan umpamana. Masalan umpamana. Minui hadir. Masalan umpamana. Bakat mangka nyeung ceurikan alaihi ka itu kolbu saha alaihi kana itu kolbu saha al malaikatu pirang-pirang malaikatna Allah. Jadi mun malaikat mah jama mufrodna malak. Ketika nyebatkeun Sayyidina Jibril, ulah nyebutkeun malaikat Jibril tapi malak Jibril. Malaikat mah jama. Gitu. Iya, siap urang seserengan diajar nu nyimak. Nah, saur Sayyidina Abu Bakar dina nafsiran ayat doharol pasadu fil barri wal bahri maksadna nyaeta isina teh al-lisanu wal qalbu. Nemrak karusakan di muka bumi ieu kusabab loba pengisi muka bumi ieu rusak lisan jeung hatena. Duka urang meureun termasuk, bahkan lain meureun pasti mungkin urang ge termasuk. Anu jadi menyebabkan terjadina kerusakan di muka bumi ieu nepi ka cai keluar gitu turun ka daratan. Tuluy tanah bergeser, gempa bumi dan lain sebagainya. Tah di antara penyebabna teh ceuk Sayyidina Abu Bakar mah nyaeta kusabab rusakna lisan jeung hate. Jadi bukan hanya anu ngalakukeun maksiat secara ayeuna seperti minuman keras, judi, jinah dan lain sebagainya. Urang boga lisan rusak eta nu jadi penyebab hancurna kerusakan anu naon penyebab terjadina kerusakan di muka bumi ieu. Rusakna lisan kusabab naon? Bisabi dicontohkeun di dieu. Umpamana ku nyarekan. Urang osok nyarekan? Nyarekan batur osok?
Nyarekan sasatoan osok. Nyarekan sayur-sayuran osok. Nyarekan buah-buahan osok. Tah eta teh anu mana penyebab terjadina kerusakan di muka bumi teh di antarana tah ternyata urang ge geuning sok nyarekan. Nu mana eta teh mata rusak kana lisan urang. Secara lahiriah lisan urang teu rusak dalam arti henteu suing, henteu nyengsoh, henteu kumaha jadi biasa seperti kieu. Tapi teu saeutik karusakan terjadi ku sabab lisan. Maka aya istilah itu pepatah nu mengatakan al jarohatu bisayf yurja buruuhu wal jarohatu bil lisan la yurja buruuhu. Naon teh cek sepuh nama cek istilah nama jika pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Jika lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Dina pada teu saeutik terjadi kerusakan gara-gara lisan. Tadina tina heureuy, tadina tina papoyok-poyok, tuluy teu wauh dan lain sebagainya. Komo lisan ieu lamun teh mah ayeuna lisanna teh dipake ngahinakeun, ngarendahkeun ka makhlukna Gusti Allah. Tah ceuk Sayyidina Abu Bakar mah tafsir di antara tafsir daripada ayat doharol pasadu fil barri wal bahri teh nyata penyebabna karena rusakna lisan urang kusabab urang sok nyarekan. Osok sok karasa tara ku urang nyarekan sayur-sayuran. Contoh urang meuli bonteng. Si bonteng na teh peot. Nya. Nah, bonteng teh meuni kieu meuni peot cenah. Terus teh tukang dagangna milu dicarekan. Cik atuh mang sing boga paningali. Manya bonteng peot kieu rek dijual. Lamun urang sadar bahwa bonteng peot lain kahayang manehna. Tapi bonteng jadi peot turut karena parentahan Allah. Da cik Allah eta bonteng kudu naon? Kudu peot. Matak geus we urang mun sakirana moal meuli ulah dipoyok. Moyokna wareg nyarekan meulina henteu. Sok aya nu kitu. Ta eta penyumbang atanapi penyebab di antara salah satu penyebab terjadina kerusakan di muka bumi ieu. Tadi teh ya itu al-lisan. Daratan diumpamakan lisan. Jadi terjadinya kerusakan di muka bumi ieu teh sabab makhluk Allah umat Kangjeng Rasulullah seueur anu rusak lisan jeung hatena. Tadi teh ya rusakna lisan dicontohkeun di dieu bisabi kunyarekan masalan umpamana. Tah ketika lisan rusak teh secara hisi mah ieu lisan teu rusak. Tapi teu saeutik jadi papaseaan bah dituna nepi ka jadi saling bunuh ku sabab lisan. Meureun ku ayeuna mah ku kamajuan zaman, lisan mah geus tarapati loba ngomong, tapi nu ngomong teh jempol ku ayeuna mah. Nya, dina media sosial. Maka aya istilah mulutmu harimaumu. Ayeuna mah diganti jadi kumaha? Jarimu harimaumu. Lain ceker saya teh ngetik HP mah teu ku ceker. Nah, dalam arti kumaha? Sebisa-bisa urang lamun sakirana ngomong urang teu pimanpaateun atawa matak nganyerikeun ka batur maka alus keneh repeh. Itu. Lamun sakirana anu diajak ngobrol ku urang jadi teu nyaman, jadi teu geunah. Itu. Atawa beh dituna urang kalah ngomongkeun ras, agama dan lain sebagainya. Kan gitu. Maka nya urang kudu menyesuaikan lah. Itu. Ieu lisan teh ulah nepi ka jadi cilaka. Sabab nalika lisan urang rusak, maka bakal terjadi celaka di alam bumi ieu. Pan teu saeutik nu silih carekan, silih poyok, silih jatuhkeun, silih rendahkeun nya. Ya, gara-gara naon tah? Lisan. Lisan mah matak mun bahasa pun Bapa mah, lisan mah leutik bentukna tapi gede dorakana. Leres? Loba gara-gara lisan jadi pertengkaran dan lain sebagainya. Nah itulah maka gitu urang berupaya terus gitu menjaga sangkan ieu lisan ulah nepi ka nyarekan komo nepi ka ngahina gitu ka makhlukna Gusti Allah. Tah ketika lisan rusak faida fasada lisan bakat alaihin nupus
Maka ketika lisan ieu rusak, orang-orang bakal merasa sedih. Contoh, Majid pasea ujung pian bebeakan pasea nate nepi ka tadina wawuh jadi teu wawuh, tadina silih perhatikeun jadi ka henteu. Tah orang-orang di sekitar teh ashas di dieu teh, orang-orang di sekitar pasti bakal merasa naon? Sedih. Itu. Jadi panghese-hese nate urang teh nyaeta ngaraksa lisan. Maka cek Kanjeng Rasul, salamatul insan fi hibdil lisan. Salametna hiji jalma teh tergantung daripada pandai dan tidakna menjaga lisan. Terus keterangan selanjutnya, wa idza fasadal qalbu birriyai masalan bakat alaihil malaikah. Ketika hati urang rusak, maka malaikat menangis, bersedih. Kumaha maksudna menangis di dinya teh? Itu. Maksud menangis atau bersedih di dieu teh nyaeta itu. Lisan anu sakuduna digunakeun kana hal anu sae, ieu kalah dipake kanu teu sae. Kitu oge hate. Tah ieu nu paling hese mah sabab teu bisa kacirikeun gitu. Lamun rusak hate gitu, maka ketika hate rusak nya bakal rusak, malaikat bakal sedih gitu. Sedih di dia dalam arti moal dirahmat ku Allah itu melalui malaikat rahmat. Teras ieu kila al hikmatu fi anna lisan wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yanbagi ayyatakallama illa fiha yuhimmuhu wa fi khairin. Naon hikmahna Allah nyiptakeun lisan hiji? Neng nana, naon hikmahna teh? Ceuk nana teh abi mah lisanna dua, luhur jeung handap. Itu lisan teh kunaon diciptakeunna hiji? Itu. Nah, hikmahna teh naon? Tanbihun, sebagai peringatan, sebagai pertanda bahwa itu lisan diciptakeun ku Allah hiji teh. Lisan diciptakeun ku Allah hiji teh sabab itu li anna lisanna dakiro bikulli lugotin kana dikruhu lil madkurul wahid wa huwallahu ta'ala. Allah nyiptakeun hiji lisan nandakeun kana nunggalna Gusti Allah teu aya duana la syarikalah. Nah, kunaon beda dengan anggota yang lain? Anggota yang lain mah pan aya pasanganna. Nya ieu naon? Cepil kanan, cepil kiri. Nya, lisan aya teu lisan depan, lisan belakang. Henteu nya. Naon tah hikmahna ku Allah teh diciptakeun lisan teh hiji. Isarah supaya sadar bahwa dikruhu lil madkurul wahid wa huwa Allahu ta'ala. Nandakeun kana nunggalna Gusti Allah. Anggota badan teu anu teu aya pasanganna di antarana nyaeta lisan. Cepil aya pasanganna kanan kiri, tangan kanan kiri, tuur kanan kiri, bitis kanan kiri, kaki kanan kiri. Kunaon beda? Dalam arti urang kudu lebih banyak menggunakan pendengaran jeung penglihatan daripada pembicaraan. Matak lisan makur hiji diciptakeun ku Allah teh. Jadi jangan sampai urang teh kumaha? Jangan sampai orang banyak berbicara tapi tidak mau mendengar dan tidak mau melihat lingkungan sekitar, keadaan seseorang. Sebab ku Allah teh diciptakeun lisan teh hiji. Naon dilalah bahwa daripada banyak berbicara lebih baik banyak mendengar dan melihat dina hal-hal anu positif. Ogi da kusabab kudu minang ningali di jalan teh pan ningalian teh bujure hungkul gitu nu ditingali teh. Lain ningali nu kitu ningalina ge gitu pan. Ningalina teh. Nah, jadi ku Allah teh diciptakeun lisan teh sabaraha? Hiji. Naon sababna? Nandakeun kana nunggalna Gusti Allah. Hikmah nu selanjutna supaya urang tidak banyak berbicara. Mata ceuli mah dua, aya katuhu aya kenca ceuli mah. Panon aya pasangananya.
Anu pasangan mah naon? Si Ogi eta mah. Lain eta mah pasangan beda deui nya. Nah, maksudna kumaha? Pasangan. Tadi teh ya sabab diciptakeun urang gaduh cepil teh dua, tah urang teh kedah seueur ngupingkeun. Gaduh soca dua kudu seueur ningali dalam arti dengarkan ku urang penderitaan orang lain, kesusahan orang lain. Lihat ku urang penderitaan orang lain, penyesalan orang lain. Ngantong dilihat hungkul dalam arti dengarkan, lihat lalu bantu. Bantu permudah. Ieu mah nyaho batur teh cilaka kalah dicarekan. Namun batur cilaka tingali tuluy tulungan hudangkeun. Motakna ulah ngebut anu nyaho suku getih hungkul kalah dicarekan. Engke tong ka dicarekan sok kasisikeun salametkeun. Pan urang kudu pandai menaon mendengar. Jeung melihat daripada banyak berbicara. Hikmahna teh eta. Ya. Terus filosofi na cek kolot mah kunaon urang pas lahir ogi maneh pas lahir sila heula suku heula sira heula suku heula urang sadayana pan pas lahir naon heula mastaka heula nya mastaka dibetot teras kana naon akhirna mah sampean dalam arti kumaha naon hikmahna tah ku Allah teh. Jadi sesuatu anu ku Allah diciptakeun urang kedah manggihan hikmahna di dalamna. Naon hikmahna? Oh, berarti kudu mikir heula memeh ngalengkah teh. Atak simbolna teh naon heula? Si kepala heula kan? Terus engke nu terakhirna naon? Kaki. Kecuali anu tidak normal dan lain sebagainya, gitu kan? Ieu kagalibana seperti gitu. Nah, nandakeun bahwa ka urang sadayana kumaha urang kudu mikir heula memeh ngalengkah teh, termasuk mikir heula memeh ngomong teh. Itu. Tah jadi terjadina kerusakan di muka bumi ieu di antarana teh penyebabna karena tadi teh rusak lisanna jeung rusak hatena. Ciri jelema nu rusak hate kumaha? Geus eueuh kepekaan sosial, geus teu merdulikeun keadaan batur. Tak ingin membantu ketika dibeli lebih dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa itu hatena geus rusak. Hate rusak mah ngan merhatikeun jang sorangan hungkul. Ciri hate nu rusak. Mementingkeun teh jang sorangan hungkul. Dalam arti kudu diaplikasikeun berarti dina kahirupan urang sapopoe dibuktikan. Urang terus ngaji, terus evaluasi, terus oge urang tungtut ngeureueuh ngamalkeunana. Maka esensi tina ngaji teh kitu pan di antarana mana urang teh nyuhunkeun ka Allah teh hayang ditambih-tambih ilmu oge dibisakeun amalna. Ilmu loba teu daek amal teu jadi pituduh. Ilmu beuki loba moal jadi pituduh kecuali Allah kalah jadi bendu. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tambah-tambah ilmuna itu, tapi teu tambah-tambah amalna itu. Teu tambah-tambah ti Allah kecuali Allah jadi bendu. Dalam arti urang terus berupaya meskipun itu urang can maksimal. Da matak ngaji teh pan urang teh hayang terus naon gitu hiji syukur karena awak sehat, dua supaya teu eureun mikir, katilu supaya teu ngarasa hebat gitu Ban. Seseorang ketika sudah malas belajar secara tidak langsung dikatakan sombong. Naon sombongna? Tos alim ngupingkeun dauhan Allah, alim ngupingkeun hadis Rasulullah, alim ngupingkeun dauhan para wali, para ulama dan lain sebagainya. Kan gitu. Nah, urang senantiasa nyuhunkeun bimbingan ka Gusti Allah supaya henteu terjadi karusakan atau antisipasi ke urang. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Cegah hate urang tina panyakit, cegah lisan urang tina nganyeri ka makhlukna Gusti Allah. Tah kadang-kadang itu dosa anu besar teh terjadina nya karena gara-gara lisan. Mata cek tadi lisan mah leutik bentukna tapi gede dorakana. Mimitina heureuy patoyel-toyel engke ka dituna popoyok-poyok. Engke geus ka dituna moyok fisik, moyok kolot, moyok pekerjaan dan lain sebagainya. Ta eta hindari ke urang teh. Itu. Ya. Jadi moyok teh ulah gi komo ka jelema ka sasatoan ge ulah.
Gitu. Aya ucing sukuna cingked hiji ditajong. Aya ucing nu lucu dicokot. Nah, berarti itu masih naon gitu istilahna membedakan ari kitu mah. Maka rusak lisan teh cek tadi kusabab bisabi ku nyarekan apa nyarekan sorak tarik panon molotot hate puas eta nyarekan ngaranna. Tapi kade guru atawa indung bapak urang maka urang lain nyarekan eta mah. Da keras jeung kasar teh bahasa. Kan hate mah senantiasa ngaduakeun. Hate mah senantiasa memohon ka Gusti Allah. Nah, jadi ari nu nyarekan mah lisanna tarik, panon molotot, hate puas. Mu puas gitu. Ka jelema ka sato wae urang teh tos teu kengeng kana buah-buahan, kana sayur-sayuran tong dipoyo. Sayur anu seger dadamelan Allah. Sayur nu teu pati seger dadamelan Allah. Bonteng anu hade dadamelan Allah. Bonteng anu petot ge dadamelan Gusti Allah. Sadayana turut kana aturan ti Gusti Allah. Cuk ogi teh aing mah ngewa kanu gendut teh. Ulah ngewa dan nu gendut ge turut kana aturan ti Allah. Cuk nu gendut aing ngewa kanu begang teh. Ulah ngewa komo nepi ka moyok sabab kabeh oge turut kana parentahan ti Gusti Allah. Maka doharol pasadu fil barri wal bah. Tafsiran Sayyidina Abu Bakar itu dina Nasoihul Ibad nu ieu kabeh ge hakikatna turut kana parentahan ti Gusti Allah. Ceuk Allah cai anu kuduna di laut kudu ka darat kabeh. Ceuk cai tong nyalahkeun ka uwing, da uwing mah turut kana aturan ti Allah. Ceuk Allah kudu ka darat. Tapi sing emut dina setiap peristiwa, dina setiap kejadian anu bahkan secara dohiriyahna menyakitkan sekalipun itu tetap dilebetna aya didikan ti Allah Subhanahu wa taala. Nah atuh make jeung sok diperingatkan ku Allah teh urang teh sabab urang mah loba pohona, loba kajongjonan. Itu. Muhammad Iqbal Al-Muhammadi alamun panon bobolotot tapi nyariosna biasa eta kumaha hukumna ieu oding kumaha maneh we oding ah. Itu. Nah, kumaha bieu teh? Tuh ai poho teh sok inget. Naon bieu teh? Hah? Naon? Nah, jadi kembali di sabab urang sok diperingatkan ku Allah, sabab urang mah sok poho. Lamun urang osok ka jalan tol, oge maneh pernah ka jalan tol? Di jalan tol kan teu mulus terusnya. Tapi sok aya anu geruduk. Naon tujuanna? Supaya urang tidak terlena ku kanikmatan anu panjang eta. Matak sewaktu-waktu diperingatkan untuk hati-hati, pan jadi ngerem saeutik. Kartos maksudna. Urang sering kali poho ka Allah, boh dina ucapan, boh dina tekad, boh dina ingatan. Maka ku Allah teh sok diperingatkeun. Ciri kanyaahna Allah, jelema nu tara maca istighfar ge ketika gempa bumi bijil mah pan astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilah jadi macanya. Ta eta hikmahna teh. Rek nu tukang taat atawa nu henteu ketika aya musibah mah reuas bari jeung ngadadak aringet lisanna ka Gusti Allah. Jadi eta hikmahna teh. Nah, nu mawi sadayana anu terjadi sebetulna teu aya anu awon. Sebetulnya kadang kawis, kadang kala urang anu teu bisa menyikapina. Da goreng jeung hade teh eta mah ceuk ukuran urang. Padahal mah paparin ti Allah mah sae sadayana ge. Itu. Sadayana ge sae padahal mah itu. Anu sakabeda-bedakeun mana? Tingkah hate urang. Tingkah hate kumaha? Contoh. Ogi keur boga duit. Kahujanan, kapanasan, teu karasa nepi ka teu jadi gering sabab keur boga duit. Da atoh. Berarti hatena keur senang. Tapi coba lamun keur mah teu boga duit, jabak kahujanan, jabak kacapean, pan jadi gering isukan teh. Nya. Maka terus urang berupaya gitu. Urang sing iman kana takdir ti Allah dengan cara kumaha atuh ngabubungah karep we tekadkeun sadayana paparin ti Allah mah sae nu awon mah tingkah manah abdi menyikapina.
Ngan komo naudzubillah nepi ka kadituna nyalahkeun ka Gusti Allah. Itu jadi nana terjadina kerusakan di atas muka bumi ieu teh di antara penyebabna sabab rusakna lisan jeung hate. Ketika lisan rusak, orang-orang akan merasa sedih. Ketika hate rusak gitu, maka malaikat akan merasa sedih. Hate rusak teh kumaha maksudna? Hate teh nyaeta anu ku Allah didaukeun dina Al-Qur'an, lahum kulubun la yafqahuna biha. Boga hate tapi teu ngarti. Boga hate beh dituna teu dipake eling ka Gusti Allah. Ciri anu hatena aya panyakit, moal aya kepekaan sosial, aya batur nu cilaka kalah di video we. Henteu ditulungan mah. Ya paling tidak orang teh merasakan lah gitu kan. Karena keadaan seseorang anu keur cilaka eta. Ya. Terus aya nu keur kasusahan dan lain sebagainya. Nah, ciri urang supaya hate urang rusak teh kumaha? Urang terus berupaya. Itu secara syariatna urang kudu merasa bahagia ketika batur bahagia. Merasa sedih ketika batur sedih. Ulah nepi ka ieu mah batur keur sedih urang bahagia, batur bahagia urang sedih. Ta eta ciri dina hatena aya panyakit. Beh dituna hate teh fungsina jang iman kana takdir ti Allah tadi, imani ke urang teh. Dalin soal lisan, nampi jeung teu nampi Gusti abdi nampi, lain bahasa lisan. Tapi sesuai teh jeung ditekadkeun ku hate urang. Nu mawi upayakan gitu hate urang ulah sina rusak. Ketika lisan jeung hate rusak, maka bakal terjadi karuksakan di muka bumi ieu, di daratan ataupun di lautan. Kesimpulanna kumaha? Cek tadi gitu. Hikmah dina lisan hiji teh jadi peringatan untuk seorang hamba bahwa layan bagi ayyatakallama illa piha yuhimmuhu wa fi khairin. Dalam arti kieu we lah, tong saomong-omongna lamun lain omong geuneun nana, tong ngomong lamun sakirana eueuh manfaatna. Ngan ulah deui ari lisanna mah teu ngomong ngan hate kukulutus. Ulah di kitu ge. Itu. Ketika urang bisa ngomong hade nu teu matak nyarikeun ka batur sok ngomong. Ketika henteu cicing we repeh gitu. Terus nu salanjutna tadi teh ya. Wakila li anna lisanna dzakira bi kulli lugatin kana dikruhul madkur al wahid wa huwa Allahu taala wa kadalikal qalbu bihilafin nahwil ain awil uduni fa innahu yata'addadu. Nah, ari lisan mah teu bing bilangan, dalam arti teu aya pasanganana, henteu seperti cepil, henteu seperti pandangan aya pasanganana. Lisan mah hiji, dalam arti urang teh tong seueur ting nyarios. Itu lamun teu aya manfaatna. Kasaha ieu teh? Kasaha wae, boh kanu sahandapeun, boh ka saluhureun, komo ka indung, komo ka bapa, komo ka ibu, komo ka guru itu. Fal yakul khairon aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Lamun teh mah ayeuna urang sakirana teu tiasa nyarios anu sae, maka aw liyasmut. Inisiatif kedua repeh we, bisi salah. Maka urang sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Kadang urang belajar. Dalam arti kieu, siapa orang yang menjadi lawan bicara di hadapan kita? Kita kan selalu menyesuaikan. Oh iya mah saluhureun, oh iya mah anu, oh iya mah anu. Meskipun cek paribasana urang teh mun nembalan teh bisa. Mun diajak interaksi teh bisa, tapi lebih memilih untuk ari nyarios teh ari ditaros we. Ulah loba nyorok cos teu puguh gitu. Seperti Nabi Musa ditaros ku Allah. Itu. Cek Allah ka Nabi Musa, Musa eta tongkat saha? Pertanyaan aku mah eta tongkat saha, tapi jawaban ti Nabi Musa, ya Allah, ieu tongkat abdi kangge anu, kangge anu, kangge anu, kangge anu. Ceuk Allah, Musa, kami mah nanya nage eta tongkat saha. Berarti perjawaban nage kudu kumaha? Tongkat abdi. Hup, tong nyebutkeun kaditu kadieu kaditu kadieu. Kartos maksudna. Ketika orang ditanya, jawab sakitu geus ulah sok loba. Nyang nyang nyeng nyeng nyong 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 gitu tah. Komo lamun perkara eueuh manfaatna itu. Arjul jubahna sae alhamdulillah jubah anyar ya.
Nah, jadi gitunya kesimpulan anak, orang terus berupaya, orang terus evaluasi diri orang, raksa lisan, raksa hati orang, ulah kaentrepan ku hal-hal, orang teh moal bisa 100% menghindar tina dosa, sabab orang mah tempatna paling tidak berupaya. Ketika terjadi melakukan hal tersebut, paling tidak terus berupaya, terus memohon ampun dan lain sebagainya. Kartos? Kartos. Eta itunya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wa sallimna minal apati wal balwa. Wa sallimna minal apati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Tina pancabahya sinareng cocoba. Tina pancabahya sinareng cocoba. Aqulu qouli hada astagfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngaropihla tah eta aya keneh tah. Cireng jeung naon teh jid? Risol. Sok ngaropihla. Oke lah.